oke turunan Siliwangi. Tuh aya foto tadi. Lamun foto aya Siliwangi maningan balik. Pek aya sarua ajumatkan. Ya, itu salah ngonang. Aya jadi turunan Siliwangi sarua. Hari ini hiat nama aya sarua. Ayanya. Kondang ngaji macengan unggul urang ngadongeng. Da biasa nama kolot-kolot urang warga urang mah resep didongengan. Didongengkeun ngadongeng ora resepkeun. Malolor we geus kitu. Iya. Neng. Sia orang Sunda mah khususna kadituna darah Asia. Bagja ayah turunan ti Sayyid Anwar. Jadi itu di zaman Nabi Sis kan, putrana Nabi Adam yang terakhir tadi. Oke, ayah lungsuran ti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Da bojona tilu, Siti Sarah, Siti Hajar, anu katilu Siti Kanturah. Apal teh kan? Jadi ajengan gampang cara sorangan wae. Jadi lungsuran Nabiullah Ibrahim alaihissalam di Asia loloba kusabab ti Siti Sarah ngan hiji putrana, ti Siti Hajar ngan hiji putrana, ti Siti Kanturah anu darah Asia genep urang kalihna. Nah, gitunya. Tanaon tadi ngabahas aya turunan naung. Yang Prabu aya. Baheula Nabi Sis gaduh murang kali. Ayat dua versi anu kadua versi kahiji saurna murang kalih Nabi Adam kan murang kalih Nabi Adam mah kemar wae sajodoh ari anu terakhir ngan borojona teh cenah hiji kusabab aya sejarah ieu ditikahkeun teh kudu disilangkeun saur Nabi Adam putra anu kahiji kemar sareng anu kadua disilangkeun kitu tah aya saur Siti Hawa borojol alam dunia eta we cenah tikahkeun moal sapati-pati cenah borojol alam dunia dua lamun teu kudu dijodohkeun saur Nabi Adam teu bisa kudu disilangkeun wae cenah akhirna cok ieu tetep kudu anu borojol sakemar eta tikahkeun gajodoh saur Nabi Adam teu bisa kudu disilangkeun akhirna meureun pasayah teh mun jaman ayeuna mah juga urang we pasayah jeung pamajikan nah teuteuk nah panjangkeun rambut teh kitu nya hari dituk-tuk mun cenah juga budak ngora bisi aku deui ka parawan mending gua rongkeun we cenah kitu jiga di dieu nah sing sacerita mos we cenah kieu sok we naha pendapat di dinya atawa nabi pendapat di dieu anu ku Allah jeung di dia kumaha cenah carana teangan we cenah urang neangan keni lamun zaman ayeuna mah apal keni teh atawa gentong sok we kieu cenah cairan di dinya air mani asupkeun air mani di dia asupkeun kana gentong versi kahiji sok urang buka anu bakal ngawujud jadi budak jadi orok saha nah anu ti dieu atawa anu ti dinya nah akhirna Siti Hawa asupkeun tapi tong nanya jeung tong ngahayang kumaha cara ngaluarkeun cai maninya tong naon cerita Nabi Adam geus da dongeng ge manya asupkeun ditutupan tah mun ajar sadayana pas dibuka anu Nabi Adam aya orok nah hari ini dibuka anu Siti Hawa teu jadi orok kalakah ngajadikeun bau bangke maka anu awewe sok bararau tarasi cenah nya komo hese tara umeh tuh geuningan cek Nabi Adam teh geuningan budak urang berarti kudu turut cek urang ge kudu turut ka uwi di dinya mah cenah turut wae cenah mawa karosok atau cerita-ceritana punung Siti Hawa teh dan jadi dirinya teh jadi dibawa we eta keni teh dipiceun seuneu ka leuweung lumpang we ka leuweung pas di tengah leuweung turun aya nu megat ka mana neng abi teh keur sedih kunaon sedih nya abi teh kieu dicaritakeun keur lomba kompetisi jeung caroge ngeusigkeun ieu kana keni ari nu caroge abi mah ngajadikeun budak nu abi mah kalaka bau anu kitu mah gampang ka urang Garut cenah bener di Garut teh kuing bagian nu kitu mah
mah ku eta jelema ku eta aki-aki nu nyarupakeun api aki-aki padahal eta hakikatna teh iblis ajajil teh apa doana pur kuntul tinggal ular gagak tinggal tunggal ari tungkul sia tulukan ka kasih mah pangawasa aing si mah maun dulu aing si mau anak si wangi teh eta mah nu bener cenah doana teh kieu SLPT mene di siang meletet kudu nene kan eueuh susuna ieu teh saya panitiana ya nyawe pas set di biung gitu teh jadi orok nah jadi orok bunga Siti Hawa teh dibawa deui lumpat deui bapak nu abi kayak geuning jadi nah nu tadi mah henteu ayeuna mah jadi geuningan tah ditemong teh nya jadi orok ngan tak tinggal teh kemar persis pisan teu bisa dibedakeun rupana irungna rambutna warnana sadayana rupa ka sora-sorana sarua bingung Nabi Adam teh keur ngabedakeun lamun manggil anu ieu duanana kumaha kitu nya dibere ngaran eta budak teh anu kahiji cenah Sayyid Anwas nu kadua Sayyid Anwar kitu tah bingung beuki gede Nabi Adam teh kumaha cenah cara ngabedakeun cik cenah rek ditanyakeun ka Jibril sugan Jibril mah boga cara keur ngabedakeun mana ieu supaya teu pahili kusabab lamun teu bisa dibedakeun mana anu asli ti Allah mana anu titipan iblis tah ieu akhirnya teh nyokot we handphone Nabi Adam teh di WA fenomen data OTW Jibril teh aya naon euy kieu caritakeun ti kabihanana kuring teh bingung singkat cerita mah keur ngabedakeun mana ieu orok anu bener-bener pamasihan ti Allah mana anu ieu ti iblis oh gampang cenah kitu mah sok titah duanana pangneangankeun kumaha eusi surga wah semangat duanana anu hiji bang ka kidul anu kaduana beng ka ditu beda arah lempang pas di tengah leuweung papangih budak anu kahiji jeung malaikat Jibril kamana aja abi teh dipiwarang pun Bapak naon seuneu kudu pangneangankeun ari jero surga teh kumaha gambaranna gampang nu kitu mah kan uing mah bolak-balik ka surga kieu jelaskeun ka Bapak hidup surga teh kieu oh wih deui budak anu kadua sarua aya nu begah kamana cek abi teh dipiwarang pun Bapak naon cenah titah pangneangankeun kumaha eusina surga gampang nu kitu mah kan kami teh geus pernah cicing di surga hadisul jannah jeung khazinatul jannah kami teh iblis sing hore dijelaskeun bener uih duanana dijelaskeun Nabi Adam jeung nu kahiji kieu bener cenah nah nu kadua cing torojo nu kadua cing kumaha jang cek kitu dijelaskeun eta ku sarua jawabanna bingung deui Nabi Adam nyopot deui handphone di SMS nama SMS ya sumping deui kieu sur Jibril gampang cenah keur ngabedakeun nanti Allah sareng ti iblis moal daekeun asup kana neraka cik cenah pangneangankeun kumaha neraka teh pangjelaskeun ini tuanana ka ditu di tengah jalan sarua dipegat anu kahiji dipegat deui ku Jibril naon jang jong keluar deui abi teh dipiwarang cenah ku Bapa pangmilariankeun kumaha jerona neraka gampang dijelaskeun ka ku Jibril teu apaleun nya eta teh Jibril anu kadua sarua ini jauh dibuka deui ku aki-aki nu tadi padahal hakikatna mah dijelaskeun deui ku iblis uih deui laporan ka Nabi Adam kumaha senajan dijelaskeun ku nu kahiji oh geuningan neraka teh cik nu kadua berarti nu kadua ditanya teh nu kadua sarua ples pisan aduh bingung cenah kumaha ieu teh di telepon nu katiluna mata pas di telepon beak pulsana tanyakeun deui ka katiluna mah real cenah kahiji bisa ngajawab nu kadua bisa ngajawab cik cenah nu katiluna gampang cik cenah parentahkeun ka budak eta nu dua syaratna asup ka surga kuncina make naon wah bejakeun deui lumpang deui nu dua anu hiji ka ditu nu dua ka ditu nah di tengah jalan sarua dipegat deui naon senajan abi teh dipiwarang ku pun Bapa naon
naon cenah kuncina asup ka surga. Sur malaikat Jibril gampang kitu mah. Asyhadu alla ilaha illallah. Arep teh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Gitu. Wih nu kahiji anu kadua dipegat deui, naojang ari deui. Justru abi nu katilu nasana dipiwarang naon ari kuncina supaya asup ka surga. Teu bisa ngajawab eta aki-aki si beuleuh. Da sadar lamun ngucapkeun kalimat eta manehanana berarti anu tadina aba wastakbar wa kana minal kafirin jadi terjadi atuh jadi asup ka surga. Teu dibedaan geus tah ngilu jeung aki sudah di bawah si cerita teh ka gunung Himalaya. Nah sejarah sedangkan gunung Himalaya teh baheula saamparan eujeung daratan Sunda anu disebut Sunda Lenten. Geus maneh kalah geus hayang apal surga sakala rupa mah geus ieu hayang asup ka surga mah. Aya jieu karajaan pasukan jin, pasukan iblis, pasukan setan, pasukan genderuwo segala rupa jeung jelema-jelemana nyieun karajaan. Makana aya gede daratan anu hilang teh naon teh? Aya sesuatu. Naon bi betul teh? Atlantis. Eta teh. Saya anu wah. Sehingga jadi rajaan kacida gede ngarajaan di alam setan, alam iblis, alam jin, alam manusia, sehingga kesaktian dan kecanggihanna sangat luar biasa. Termasuk turun ka urang pasukan teh baheula keur dikerang teh anu nyesa ieu dataran Pulau Jawa. Makana naon tadi teh teh turunan mautnya. Makana orang Jawa khususna Sunda jalarago jeung sakti-sakti. Tuh yang Prabu Siliwangi bojona teh 150 hiji. Ngaku turunan Siliwangi tapi teu apal karena sejarah karungkul. Anu terakhir bojona teh anu di kerajaan Limbangan. Kerajaan Kendan bageula buur tahun-tahun anu tepikeun ka nanti putra mahkota teh anu jadi penerus kerajaan Panjalu anu aya di Ciamis. Kitu tah. Teu apal. Wani yang jadi ustaz teu apal sejarah karungkul. Ya ke sarua nih. Paingan hayang ka dieu ngurungan sejarah. Sarua habib bae keur ngadenge. Engke dibahas teh di ditu. Licin. Tos. Tah turun temurun. Makana Nabi Sis jadi we nabi yang kedua setelah Nabi Adam. Eta anu Sayyid Anwar anu turun ka dieu tah eta mah anu ngajadikeun ya turunan ieu karena ieu tuh para rege teu jararangkung teu bararadag geulisna nanggung kitu nya komo kasetna wah tapi urang turunan urang kaluhur urang-urang mah jararago jeung sakti-sakti. Makana sejarahna Eyang Prabu Siliwangi hoyong nikah jeung sareng Nyi Mas Ratu Subang Karancang. Subang Karancang aslina mah ngan sejarah walana jadi Subang Larang. Kusabab ngantunkeunna bade ngalongok incuna ka Sumedang di tengah jalanan nyungkeun di Karawang. Di Subang nya dipunepkeun dinya disebut weh Nyi Mas Subang Larang. Geus dilarang geus kolot untuk menit ini tan. Itu dia Nyi Mas Subang Larang. Itu apal deui ieu? Itu apal ke. Jadi kita pakai pokok itu nya. Tah anu ti kerajaan Limbangan Garut mah gaduh lungsuran. Dua anu kahiji Prabu Basudewa, anu kadua Adipati Liman Jayakusuma. Tah anu kadua gaduh anu Adipati Liman Jayakusuma gaduh murang kali Prabu Cakrawati. Gaduh murang kali deui Arsawiguna Wirabangsa. Terus kadituna Arsawiguna Wirabangsa sudah bangsa Arsawiguna Mbah Mas'ud. Tos di Mbah Mas'ud gaduh Eyang Wali Jafar Sidik Haruman. Sajaman sareng Syekh Mubi Pamijahan, sajaman sareng Syekh Mansur Cikadut Banten. Kitu kita. Sarua di apal. Aduh. Gede amplopna gitu. Tos kembali deui. Makana saur-saur ahli sejarah di akhir zaman
Imam Mahdi teh bakal munculna di Nusantara. Aya bagean, aya turunan ti Sayyid Anwar nya karena kesaktianana, oge aya lungsuran ti Siti Kanturah bojo katilu Nabi Ibrahim. Habaib numpuk di Indonesia, marga anu di dunia tos laleungit teu araya teu kacatet di Indonesia mah araya. Pangkumplit-kumplitna marga-marga. Termasuk di dieu aya marga satwa. Tos pang seueur-seueurna. Siap-siap we engke di akhir zaman kamu urang sadayana anu bakal nuturkeun kana turunan ajajil iblis anu sosokna dajjal. Dajjal teh anu sok menyebar fitnah, hoak, propaganda supaya kacau nya eta sifat dajjal. Tah anu bakal nuturkeun manehanana teh ulama di 70.000 ulama kan. Ulama 70.000 nuturkeun dajjal. Ulama teh hiji ulama boga jamaah jeung santri. Makana kade urang kudu hati-hati nuturkeun ulama. Lamun aya hiji ulama ceuk dohirna make udang-udang, make imamah, make ngabis, make jubah, ngobrolna Quran jeung hadis, tapi memberikan masukan supaya benci terhadap seseorang atau menghasut supaya benci kepada seseorang, menghasut supaya menjadi huru-hara. Tong diturutan, tong dideuketan. Kade. Kartos ya? Kartos? Kade. Mana ulama-ulama anu ngiring nuturkeun kalawan dajjal nya eta Imam Mahdi. Salah sahiji ciri-cirina anu bareuki zikir, bareuki wirid, terutama sholawat. Ciri-ciri berikutnya tidak menjadi bagian penyambung lidah dajjal. Henteu propaganda, henteu ngahasut, tidak benci kepada seseorang. Komo ka pemerintah teu meunang. Teu meunang. Kade tong katipu. Kartos ieu. Makan alhamdulillah ya di dieu di pasantren apa teh? Pondok Aisyah. Pondok Aisyah. Nya apa laguna? Atau minum cenah dicangkir bekas bibir Kanjeng Nabi. Kumaha teh? Nyanyian. Cinta geringan. Karena cinta mah. Arek nyerian di. Tos. Nah makanya bersyukur kanggo urang khusus istiqomah ka para santri anu nuju istiqomah neangan ilmu agama kudu kuat nahan kapeurih. Maka nasur Imam Syafi'i sing saha jalma anu teu sabar nahan tunggarana dina jalan neangan ilmu teu kuat teu sabar maka kudu siap-siap nandangan kapeurih kahina kacilakaan saumur hirup. Hina we ibadah teu jeung elmuna atuh mardudatun laduk balu komo muamalah nya sagala rupa. Makana bersyukur dina zaman ayeuna aya keneh anu masih keneh resep ruang riung di pasantren sareng ajengan ulama kiai ustad. Alhamdulillah. Oh, urang ngadongeng deui. Yeuh di akhirat engke dina keur zaman dihisab amalia aya hiji jalma dikersakeun eta jalma teh kudu dilelehkeun kana neraka. Tapi Allah tiba-tiba ngagentraan ka malaikat Jibril ka dieu heula. Tong wah diasupkeun kana neraka eta hamba kami. Cik tanya heula, nah eta jalma teh pernah teu ngilu majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawatan? Cik tanyakeun heula. Lamun pernah geus asupkeun ka surga. Datang ku Jibril. Kayak arek nanya, ari maneh keur hirup di dunya pernah teu ngiluan dina majelis ilmu, majelis zikir karena itulah jeung para ulama. Ceuk eta jalma teh lah. Teu aduh bingung oge kumaha. Laporan deui. Gusti malangkung kuningan. Geuningan teu pernah. Oh, cik tanyakeun deui, turun deui ka ditu. Nah, kitu pernah teu manehanana resep ka ulama, ka ajengan, ka kiai, ka ustaz. Tanyakeun deui. Euy, ari maneh pernah keur hirup di dunya teh resep ka hiji ulama, ka hiji kiai, ka ustaz, ajengan?
lah henteu cila laporan deui henteu cenah Gusti cik cenah tanyakeun deui pernah teu cenah ngariung babarengan sugan sahuak-huak sargot dua regot sasarangan jeung ulama jik tanyakeun deui ditanyakeun deui ya ari maneh pernah teu cenah sugan tua ngaleueun udud sugan ngopi sasarangan jeung ulama lah untuk eta nurus tulung jelema belakang nya untuk keneh laporan deui ka Allah henteu cenah Gusti geus cenah tanyakeun deui ayeuna mah cik tanya ngaranna sugan ngaran manehanana sarua jeung ngaran ulama atawa jeung ngaran wali kami komo beri itu nama para nabi cik tanyakeun deui turun deui eta Jibril nanyakeun deui ieu cik arek nanya ieu ayeuna mah ari ngaran maneh saha Yayan malaikat Jibril kudu ngabuka heula teh catatan ngaran-ngaran jalma-jalma anu saroweh para wali, para ulama, para nabi aya ngaran ulama Yayan Yayan jak nikah beureun nu sok nyanyi Sunda di teangan eta komo Asep mah dukan nirwan aya tuh soleh ada nabi soleh sek soleh aya sek soleh datang masya Allah aya akbar loba dia sedang haji naon ngaranna Sandi Sandiaga Uno aya teu anu soleh namina Sandi para wali aya tos ditanya teh eueuh ditinggali dina catatan jalmi-jalmi nu saroleh ulama-ulama namina teh eueuh meureun ngaranna teh bedeul meureun eta kudu dikersakeun makana ieu bapak-bapak mun mere budak ngaran kade tong sembarangan sing hore ngaran teh bisa nyalametkeun ta dunya akhirat ku gara-gara ngaran wah ngaranna bere jahanam wah komo Firaun komona makana dina Fawaidul Mukhtarom mah dijelaskeun tah hirup na eta jalma di alam dunya teh kumaha sesuai ngaranna seperti Abi Dede Suryana Akbar nu terkenal Con Malik Maulana Yusuf Ibrahim Hidayatullah nya Dede Suryana Cahaya Akbar cahayana badang cahayana oh cahaya Suryana cahaya oh gitu cahaya gitunya ganti deui budak ngaran ya komo mere ngaran budak iton teu meunang cilaka sih lamun dihabiseun ku kolotna ceuk kolotna teh di sakola jang ka mana di mana ari ujang telat jeung saha ujang ka dieu ka sakola bapak entot mah oh cilaka eta bapak entot mah ujang teh tong sok jorang di sekolah gara-gara ngaran lulus ngaran teh nyelakakeun lamun rurusuhan ngaranna buruluk kan buruluk itu tak bahede kopi kakade lamun arek eureun eta mobil kana angkot kiripik cenah kiripik ngaranna kopi kamu abing mah sarwa jeung kiripik tos kasadayana kumaha talaporanna malaikat Jibril ka Allah Gusti bandingan eta jelema teh mararatu ti awal pertarosan tepikeun ka terakhir teh teu sesuai anu dipikaharep ku Gusti kumaha saur Allah Bril geus ngomong carita bawa eta jalma asupkeun ka surga nah Gusti geus ngomong carita hayang apal naon sababna eta jalma kudu diasupkeun kana surga Allah ngadawuh ka Jibril ye lamun kudu apalna eta jalma teh mikaresep hiji jalma anu dipikaresepna teh sok sasarengan jeung ulama jalma anu dipikaresep jeung anu sok babarenganna teh eta jalma teh sok babarengan ruang riung jeung ulama sia kitu makana kade kudu milih babaturan kira-kira eta jalma teh resep ruang riung di pasantren Asia ieu berarti sok aya datang ulama
ayat tabligh akbar Kiai Haji Salimul Habib, Habib Syekh, Habib Umar, Habib Lutfi Soekarno yang siliwan anu pernah ka dieu mah hiji nu ujungna wah uing kita pernah eleh ku pangarsa Salimul Habib mun dionang ka dieu mah kelas tabligh akbar kan di dieu jadi arek leutik arek awahan oge tabligh akbar we dangaranna ge akbar naon tak suri aduh ngaji tiluan tabligh akbar we naon saudang nungguin akbar tos kasadayana makana kade babaturan yeuh termasuk yeuh awewe gelis kade sia tong kabong roy ku lalaki anu teu puguh jujutan komo teu becus ngaji mah kade pilih anu bisa ngaji jiga uwi abi tuh kaset kan geus dua di dieu mah pamajikanana gitu tapi da aya kuota dua deui geusnya naon tah hayang sarua tos kade nya kusabab kalemahanana awewe mah lamun dirayu aslina yos ngadongeng deui ieu siap ngadongeng cung anu kantos ngalahirkeun di dieu ibu-ibu aya ibu-ibu di dieu cung oh anu acuping eta anu ieu teh acan teh acan masyaallah didoakeun ieu tanyakeun neng ka idung maneh tanyakeun ma ari ngalahirkeun teh kumaha ma 40 urat pegat yeuh nyeri ka cida nyawa taruhanana oge makana aya carita ku nyeri-nyeri nang ngalahirkeun ieu teh judulna teh awewe mah lamun dirayu kosok leehan si neng mani gelis gitu tah anu mujina goreng patut oge dipuji terus awewe mah damun sarena dibayang-bayang eta si tah kieu ieu lamun ka awewe paduli teh teuing geus boga pamajikan rayu we hiji awewe puji da sok bogoh kitu aslinya eta teu kudu pelet-pelet eselemenen melet-melet teu kudu puji we sing mineng eleh awewe mah ieu caritana teh ku ngamak-ngamakna eta nyeri ngajuru jeung pamajikanna teh Pak adieu naon mah nyeri sia ngalahirkeun teh mung aing mah sakali-kali deui naon kitu nah mung pokona mah teuk sia bobogaan bapak tak tidak dituk-tuk eta barangna astagfirullahaladzim eta teh senjata nu kan hiji-hijina bingung eta salakina tengah peuting kieu we bari nyabaktaran bari nyabaktaran kieu di dapur nah keur ngahulang kieu tiba-tiba jepret namun dia nu jepret ditingali ka dapur sing horeng apal senteng teu perangkap beurit zaman baheula kan sok segitu geuningannya gerigi jepret alah sia beurit geuningan buntung huluna eta beurit pas ditingali kieu alah sia beurit karunya teuing menika tepikeun ka buntung ieu keur ngahulang eta nyabakan hulu beurit ku pamajikanana di keruan Pak adieu beulencak kada sieun teh ku pamajikan burung geus diteuk acan keur ngahulang ningali dina leungeuna eta aya hulu beurit digerebek ku pamajikanna teh ditingali geuningan geus dikeurut paing kieu geuningan sok sulusak-sulusuk bari jeung nyeri aya buntuan jeung cara ditingali paringan sulusak-sulusuk aya panonna padahal mah hulu beurit nah anu sama dialungkeun ku pamajikanna teh ama sapoe 2 poe 3 poe sabulan 2 bulan judulna teh awewe mah sok lee sok babari akur lamun dira mamah air masa beki gelis tidak ada seseorang di hati kecuali beribu bintang di langit hanya satu yang bercahaya beribu-ribu wanita cantik hanya istriku yang kucinta eta pamajikan anak nu tadina amak ditah-deg-deg eta barang eta mah tajul si bapak bisa wae mah aya keneh sesana samalurna bea direkam ieu teh viralkeun tah aya keneh cenah sesana tunggulna aya mah aya keneh kan aya keneh tunggulna teu
cuma uing lah ngaji malah naon main penting mata turunya tos ieu ka para santri khususna kudu bangga kudu bunga kudu atoh tiasa keneh ngaji tiasa keneh nuntut ilmu tiasa keneh sasarangan sareng asatidah sareng wali-wali sareng guru-guru urang sadayana alhamdulillah kudu semangat sing horeng gara-gara sok ngariung pernah tepang bahkan mika cinta ka ulama jadi jaminan salamet asup ka surga komo anu ngaji kajengan ka ulama ka kiai ka hartos alhamdulillah tos ayeuna mah ye urang suntik keur santri ye hakikatna santri mah lain keur ngaji tapi pas kaluar ti pasantren hakikat aslina santri malah mun geus kaluar ti pasantren anu bakal ngajadikeun mulya hirupna kade lain hasil ladang ngaji ngapalkeun bebeakan lain jangan kedul alhamdulillah senang kitu mah ai terhoream ngapalkeun jurumiyah ngapalkeun tasri komao pas ngapalkeun sulasi murajon naon oh mujarab sorry atuh neng menang mikir ya teh tos ieu barokahna ilmu mah lain hasil ngapalkeun tapi hasil ngahidmat apal ngahidmat teu berbakti ngumaula takdim wa takriman cacak pinter jurumiyah kataran alfiyah kataran ngaranna we hungkul lebet-bet mah henteu nya apal ilmu fikih usul fikih mantek segala rupa dikuasai punten lamun kurang hikmat kurang tata krama anu jadi guru moal menang barokah kan al-hurimat adab al-hurimat barokah nya lamun hormat kana adab tata krama takdim kanu jadi guru entong nganyeri hatekeun komo wani ngalawan jeung capelak tong harap menang barokah ilmu tina hasil ngaji tapi ieu meskipun bodoh nalar ieu teu apal nalar ieu teu bisa kabur pagawean molor nya titah berjamaah kudu diguyah-guyah sakalian ngilu ngaji sare tapi eta turun kanu jadi guru ngahidmat kanu jadi guru sok mencetak sok pangademelkeun kopi sok sasapu ngumah wadah pangyeusehankeun kade anguan raksukan anu jadi guru hikmat sia ciri cacak sanajan ilmu na beunang kabeh tapi kurang tata krama tengah hikmat kanu jadi guru bakal eleh jalma anu bodoh keur masantrena tapi ngahidmat kanu jadi guru teu pernah nganyerikeun hate teu pernah bakalang teu pernah ngalawan kunci ada lamun saur guru jangan itu tuh korek jangan itu sapukeun jangan kepel tong ngomong barokah ilmu mah tina ngahidmat lain lila jeung sakedeung nah barokah ilmu mah lamun geus bisa menangkeun hate guru tepikeun ka ridho bakal diwaris perkara anu teu kahati ku akal loba guru-guru urang adu ngajina henteu salamar kitab sukan ngabuka can pernah ngaji alif-alifan acan tapi masya Allah santri nang ngarebu bahkan ulama eta teh anu tan pernah ngaji bisa mencetak muridna menjadi wali-walina Allah saha Mama Ciwedus kuningan Mama Ciwedus Mama Sobari karena santren 20 tahun ke Mama Bangkalan 20 tahun tapi can pernah muka kitab salamar-lamar acan can pernah alif-alifan acan sedanalah ngapalkeun nahwu sorok jurumiyah teu naon salila 20 tahun di ditu ngan hikmat kanu jadi guru ulah kanu jadi guru ngangon doma salila 20 tahun tapi apa yang terjadi setelah 20 tahun singkat cerita uih kalemurna da ngarumasakeun dirina teu ngaji kalakah ngurus doma 20 tahun ngomong doma we sarua di ditu
tapi masyarakat apalna teh 20 tahun pesantren daratan nitip-nitipkeun budakna ngararaji Pak barokahna khidmat kan jadi guru salila 20 tahun kitab naon wae anu can pernah kabaca kacekel pas dibuka kabaca kabeh jadi bisa nyurahan mantek maami balagoh bayan semua jadi bisa menguasai tina ladang naon eta ladang khidmat tapi ngaji serius na ngaji bener ilmu jangan dabi mah geus kolot paduli teh teuing sanajan geus kolot khidmat kan jadi guru barokah ilmu bakal dibikeun ku Allah lain budak leutik jeung kolot wae aya kitu anu kolot aya Sunan Kalijaga gaduh pembantu ngan muslim can Islam eta jalma teh ngahidmatna ka Sunan Kalijaga 15 tahun 115 tahun ngahidmat ka Sunan Kalijaga hayat Islam ceritana teh tos diislamkeun langsung nyuhunkeun tuan guru abdi teh hoyong salat pangajarkeun abdi doa salat aduh bingung atuh da loba panjang doa salat teh geus we bacakeun ku anjeun ya hayyu ya qayyum kumaha ya hayyu ya qayyum ngan kabeneran Mas Sunoningna teh eta teh orang Jawa teh ngapa aja kendak uwen lah kitu geuningan inyong sok turutan ya hayyu ya qayyum kumaha cek Mas Sunoni eta teu bisa nyebut ya hayyu ya qayyum kalakah nyebutna teh ya hayyuku ya qayyum salah Mas lain itu ya hayyu ya qayyum sok ya hayyuku ya qayyum salah Mas teu pikeun ka tilu kali anggar salah geus we lah kumaha dirinya sok we nu penting mah hate lempengkeun ka Allah ieu teh judulna teh naon khidmat sanajan geus kolot salat teh kitu we ya kayyumu ya kayyumu ya kayyumu ya kayyumu ya kayyumu ya kayyumu kitu we kan Mas Sunoni teh masyarakat protes da maca teh bari gogorokan laporan ka Sunan Kalijaga tuan guru Kanjeng Sunan kaganggu Sunan abdi teh ku jalma eta babacana teh mendingan bener da ieu masalah maksudna bari gogorokan dipanggil we Eyang Sunan Kalijaga Mas hoyong sampurna bacaan salat hoyong tuan guru jig lempang ke alas roban kaditu teangan tempat anu jig maneh didinya diajar doa salat lempang ti Cirebon kaditu tengah leuweung capek nya istirahat dina tatakalan anu badag bari wirid dina hatena wiridna naon tadi ya kayyumu ya kayyumu ya kayyumu ya kayyumu ya kayyumu ya kayyumu nginu ramekeun teh ngonang deui tos dikersakeun leuweung eta kaduru aya nu didurukan teu pikeun geuleuk eta Mas Sunoni teu bisa lumpat da keur sare jongjon teu pikeun ka kadur jeung maneh-manehanana teu pikeun ka lastrang hideung geus salampa awakna Mas Sunoni nyolulumpatan ke masyarakat neangan tempat bari jeung awakna geseng teu kapanggih tempat anu dipiwarang ku tuan guru teh balik deui akhirna ka Cirebon kumaha singkat cerita panjang dongeng nama ngan tepikeun ku barokah hikmat turut samina watona kanu jadi guru teu mungpah Mas Sunoni ku Allah diwaris ilmu kamahrifatan anu teu kahati ku akal ngajelaskeun masalah Allah asma wa sifat afal dan semuanya bisa dijawab padahal teu ngaji ku Allah dibere ilmu laduni tah barokah hikmat teh kitu Pak kahartos tah kitu we ti abdi mah teu panjang-panjang deui urang simpulkeun dina hasil obrolan dina wengi ayeuna tong jauh ti ulama ti ustad ulama kiai ajengan kahartos ngan pilih-pilih kadek isi ayat ulama ajengan ustad kiai tapi osok nyarekan batur ngewa ka batur nita berontak ka negara atau pamarentah tong dituturkeun kahartos nu kahiji nu kadua tong eureun ngaji sanajan geus kolot sanajan geus hafal geus bisa ngaji tong eureun ti mimiti iraha ruksakna ajengan ustad kiai bahkan ulama sekalipun cilakana teh lamun eureun ngaji
gitu kan. Lamun eureun ngaji bisi ngalepaskeun mursid atau guru tina hatena ngarasa dirinya bisa tiditik harita rusak hirupna cilaka hirupna bakal katipu. Kok kurang-kurang anu teu ngarti nu awam dina urusan agama teu kenging liren ngaji teu kenging liren ngaos gitu kan haji. Kadek hartos lamun eger aya dina thariqah resep punyam-punyam uca baca atawa wirid kadek tong katipu rumasa ahli wirid panglobana wirid panggetolna sujud panglobana jamaah. Lamun ngaku dina hatena geus pangloba-lobana wirid pangloba-lobana sujud pangloba-lobana jamaah pengikut geus ngarasa dina hatena kitu. Wah jamaah ayo loba ciri-ciri geus kaasupan ku ajajil iblis kada tong di aku naon sababna tong di aku jodoh pati babja cilaka arek hirup arek mawat menang rezeki arek ngicep pusik malik jeung sujud-sujudna jeung ibadah-ibadahna sadayana hakikatna kersaning Allah ku Allah dikeresakeun taufik dan hidayah tong di aku kahartos we aing getol tahajud aing getol sholawatan tong di aku lain ku urang justru Allah keur nulungan supaya urang diberangkatkeun supaya daek kana pangaji Allah we nya kahartos kade sakitu panginten beribados hapunten kasuhun anu kasadayana mudah-mudahan urang dicatet ku Allah Subhanahu wa taala jadi hamba anu pika cinta anu pika resep ka para ulama amin. Mudah-mudahan urang sadayana sing tiasa istiqomah nya ditetepkeun taufik sareng hidayah sehingga tiasa istiqomah ngajalankeun perkara tawa ibadah anu dipika cinta ku Allah sareng Rasul. Atuh daya teh akhir zaman mudah-mudahan urang sadayana keluarga urang sadayana teu jadi hamba anu katipu justru asup kana barisanna Dajjal. Mudah-mudahan urang sadayana wargi-wargi dulur-dulur justru asup kana barisanna Imam Mahdi. Amin. Allah hadhihi niyyah wa kulli niyatin sholihah bi barakatin wa adimatin wal muzamajid daurat wa jabr wal injil wal furqan khususan bi sirril Fatihah. Bismillahir rajmanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun kepada sahabat nasihat nasihat urang sadaya mudah-mudahan ulah bisa sebisa urang sadaya mendapatkan ilmu manfaat urang sadaya. Amin terakhir urang nutup ieu doa dihaturkan ka masa dirlan kana itu itu bisa. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu
يصفون وسلام على المرسلين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.